Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو الحوايا أو ما اختلط بعظم أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ظفر ألا يا الله أعلم بمرادي. وعلى الذين jalma hadu anu pada Yahudi Yahudi haramna ngaharamkeun kami agung jeung Gusti Allah kulla dzi dzufur kana saban-saban anu ngabogaan kuku cakar wa huwa malam tufarak asobi uku no aya nu suku nate make kuku nah teu anu teu bisa ieu teh siga ibil siga onta itu nya hiji kada urang ya wa minal baqoli jeung dina sebagian sapi wal ghanami jeung domba haramna ngaharamkeun kami alihim orang Yahudi syuhu mahmuat suhu teh gaji aya gaji-gajian menang orang Yahudi illama kecuali perkara hamalat anu mawa mafhuruhuma pikir-pikirna ieu bakor jeung gona jadi gaji-gajian terkecuali ma'ali kobiha minhu syukum atau gaji anu nempel kana eta tongkong pada taluhur nya tina gaji kecuali lamun nempel di dina tonggong gitu. Lamun dihandap eta teu meunang. Aya lemakan meureunnya lemak. Pokona mah loba aturan orang Yahudi mah. Itu loba aturan. Bongan bardegong orang Yahudi. Awil hawaya atau kecuali non anu nempel karena non karena teh nu nempel karena pejit teh ya gaji nempel karena pejit ya berarti ilang ahmad zuhuruma awil hayat ya amin jauh hayatin wa hawiyatin aw maskala atau bi azmin atawa gaji atawa daging anu campur jeung tulang itu minhu tina gaji wa wasahul aliyah jadi dirikna fainahu hilalun tan ma'arif apa dihalalkeun. Pokoknya kalau aturan ribet lamun mencit domba, mencit sapi, mencit eta oge jadi teu kabeh bisa ditahan urang Yahudi. Kudu dipilihan aya hal-hal anu teu beunang eta teh hukum-hukum nu dijarian kumaranehanana. Ya, Gusti Allah. Gusti Allah. Ya, iya. Zalika hari itu kami ngaharamkeun karena bagian-bagian perkara anu tadi. Tentunya. Eta teh jazaina ngabales kami ngagung cegeuseuh ka orang Yahudi bihim tadi dibagihim sabab lasutna eta orang-orang Yahudi bisa bagi zulmihim sabab zalim bae ya tentunya ngabangkang bae loba maehan nabi bapang nama jadi kusab loba dolakal bae pokona mah aturan teh berat lamun zakat kudu setengah tatanen teh
60% BG kalau lumayan kita ya. Kalau setengahnya panen 1 ton 5 kintal lamun kakeunaan najis pakaian teu bisa diseuseut kudu dikeureuh Beuteung eret ya Bang baju teh bakal payu terus lamun awewe kerehet kudu kaleur ti imah jauh ti imah teh sieun dan dijieun sasaungan pamanggih ulah diasingkeun ala pokona mah paranjeun dah jeung dengan paranjeun teh jeung loba pokona mah loba aturan-aturan berat teh sababna sabab eta baru bisa ulah ini jiwa ulah di zaman Kanjeng Nabi Musa anaknya itu ulah baru terbawa Yahudi Bani Israel wa inna sareng saestuna kami tala sadiquna yakin anu bener kami fi akhbarina dina pirang-pirang beja kami mawa intina jeung pirang-pirang janji kami namun rupa perkara dibejakeun itu 100% bener namun rupa perkara dijanjikeun dek berupa guru ataupun pangacap itu oke 100% fa'in kadzabu terus di mana-mana ngabohongkeun ieu jama-jama kakak kasih Muhammad fakul maka bedakan kewajiban kasih Muhammad dalam kata Yahudi Rabbukum ari pangeran jeung kami tazur rahmatin wasiatin anu ngabogaan rahmat anu jembar nya haitsu lam yu'ajilku bil uqubah dina sakira-kira Allah Subhanahu wa taala teu buru-buru henteu ngakencangkeun datangna siksa teh taratupun didoain bila iman teh ngalus-lulus ke orang-orang Yahudi supaya lebih tertarik karena iman. Dijaket banyak kasih Muhammad itu ngalawan be ibadah menceritakan akhlak bener bahwa di baheula oge lamun anjeun Rasul cek urang Yahudi teh Rasul di mana-mana dibohongkeun ku kaumna, di mana-mana dibohongkeun ku umatna sok datang siksa. Sok atuh datang siksa ayeuna inja mah kitu. Kana mangga ieu cek Kanjeng Nabi Rabbukum dzul rahmatil wasi'ah. Pangeran arajan kabeh mah jembar rahmatna jeung jembar kanyaan. Itu langsung disiksa sugan gitu ayeuna isukan sugan teu isukan kalian terus itu sugan teu anjeun sugan turunan anjeun itu terus Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Muhammad itu nabi anu terakhir rasul anu terakhir aya baheula apa di mana-mana rasul dibohongkeun hancurkeun kabeh umat kaum geus nah ke beak bapak Rasul eta artinya maruncul deui ieu maruncul deui babak paru ieu nya sanggeus Rasul eta datang deui Rasul dibohongkeun deui beakeun deui ku Gusti Allah teh ari ayeuna mah Kanjeng Nabi Muhammad mah Rasul terakhir jadi lamun rek dibeakeun ayeuna teh kalau sesana oh gantilah jadi di ayeuna mah di bere waktu Gusti Allah. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Wala yuraddu jeung bisa ditolak ba'suhu siksa Gusti Allah di mana-mana datang 'anil qaumil mujrimin di kaum anu dalam. Di mana-mana geus datang siksa. Itu iraha datang azab gara-gara amal datang siksa. Ke mimitina lamun mau
Tanya di mana-mana maut